ti Ruslan fiksi tah kimang kudu sering ngevlog teh meta bosen teuing ngantosan episode tenar terbaru. Waduh ya Sekarang juga siapa? Oke, sampurasun balik di jeung urang Yudi Idoy. Oke. Kieu wae. Jadi kemari urang kan beres syuting. Terus kebenaran ya urang ngabonceng si Oyok, vlog aja si Oyok. Tah, kret geus itu teh loba nu komen ya tinggal di urang macakeun hiji-hijinya. Nah, ayeuna ti Azafran Al Arif. Dut ulah sakedeung pisan atuh duh nu rame teh 2 jam sakalian episode si Oyok mah. Episode ieu mah vlog da lain film. Episode gini. Tah aya di non ya. Mana teh ya? Di Yuni Oktaviani bade kamarana eta salam kanggo Oyok ti orang Karawang. Waduh Karawang, salam ti orang. Salam ke Karawang ya. Bade ka base camp kan we syuting langsung ka base camp. Acep Irawan Ananta. Hayang atuh Yud ngabonceng Oyok. Mangga. Tapi kade sok neungeul si Oyok dah. Bahaya kan di motor di tengah. Labuh deh. Ada ti sadi. Akbar Abu Bakar. WK. Sugan teh rame video di jalan Hungkul Gening. Tah eta teh kebenaran jeung si Oyok. Terus karek inget kareta anu request Yud vlog jeung si Oyok atuh. Tah langsung deh si Oyok kita ngarekam Yok. Ya rekam ya kamera. Jadi we ngevlog di jalan Hungkul. Dah teu niat ngevlog sih sana garek. Jadi kameramen gitu. Tah ide ya. Budak Angon. Aduh, budak Angon Duh, Ayudi nitipnya ka Neng Oyok. Duh, eta Neng Oyok bibirna meuni merekah gitu. Merekah teh geus kumaha Aduh. Bang, iya ti bangkong terbang. Jadi penasaran ari si Oyok mau nyanyi kumaha. Halus pisan mau nyanyi aduh. Pasti mau kuat ngadengan. Ti Ruslan fiksi. Tah kimang kudu sering ngevlog teh meta bosen teuing ngantosan episode tenar terbaru. Waduh. Ya siap. Aldi Kudil pake Y aja ya langsung ngaranna Yud rugi kuota nempuh si Oyok kos awewe beneran ngan sakedeung mah. Sakalian 8 episode tenar jeung 1 episode jeung si Oyok. Aduh. Mantap. Di Andi Galing beli motor tah ladang YouTube teh motor desa dipake. Kan baik orang motor desa nggak mau si Oyok gitu. Oh, ngeri tuh. Kayak orang expect mun teu hujan isukan. Ayat di Betty Atleti 1903. Namun si Oyok jadi penyanyi mantap bujang merdu suarana. merdu pisan asli sumpah merdu pisan. Oh, nu can meuli baju tenar, meuli atuh tinggal itu. Tenar. Tong aku pengen tenar can meuli baju mah. Oke. Link ada di deskripsi ya. Oke. Murah 150-an. Ari si Oyok teh kabogo saha sih? Si Aru apa si Yudi? Ya, aduh. Iya pertanyaan kemarin ya. Di dia mah nama bobohan lah. Ulah bobogan. Malah enu teu percaya cenah. Teu percanten abi mah. Mangga. Punya karek ngaboceng si Oyok geus loba nu ngamuk mana dia Ti Abdul Rahman touring atuh ka dieu ka Pangandaran. Jauh meureun ka Pangandaran mah. Motor desa ka Pangandaran. Soak meureun mana Cur Cihuy siga daerah Putaran Bandung Barat eta Kang. Muhun Bandung Barat teh. AF Ata Vlogs. Vlog Wih, seru banget kayaknya sih. Masih kayaknya lain aslinya. Itu tuh vlog bareng si Oyok sesuai request. Sebenarnya nama bunga aja si Oyok deh. Sieun orang sih ini kan. Kebenaran mereka kemarin mah kaingetan langsung vlog. Jadi vlog dengan saukur di jalan Hungkul.
mah vlogna spesial oyok deui atau spesial saja komen di handap oke sakitu wae bacakan komentar tong kilap antosan tenar episode berikutnya. Terima kasih.